Ini rencana pengontrolan lahan kanggo ngadamel kandang di daerah Sumedang, tepatnya di Situraja, Dusun Karangnangka, Desa Karangheut. Iya lokasi anu rencana bade didamelkeun kandang ya paling dia ya. Paling dia. Ayo di dieu nang ke ka dieu masuk ka dieu tah. Ieu Bang Pakan ka dieu sadayana. Oke kedah dilelemah heula dirapihkeun. Ieu tangkal sawo, tangkal jati, tangkal nangka di awaskeun heula, dibabad heula, di lemah heula dirapihkeun, namanya di ngadamel saung kanggo kandang. Insyaallah doakeun baraya sadayana nya. Sakitu wae pengecekan lahan di Sumedang. Insya Allah awal tahun lah. Iya tanahnya lebih ke dia iya. Iya dibukbak lah sadayana meh caang. Jadi kayak dianggo hati-hati. Dianggo Bang Pakan saware, dianggo kandang saware gitu. Itu unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyukuran pi doana ti sadayana. Ayo pemandangan di desa abdi ya di Situraja. Nah, Situraja ya. Tepatnya di Karangnangka. Rawas itu kayak ngopi sebenarnya ningali domba nu kada resep teh geuningan tuh ieu ge maralak di dieu maralak odot ieu mah odot ieu. Rata-rata di dieu ge kana domba. Mung cenah di dieu mah domba teh murah kitu. Cing urang buktikeun ku di sekawan pam ke di dieu di cobian taya biasa di Jukutan di sadayana yeuh. Di Jukutan ieu masih lahan kawan ya di Jukutan sadayana ieu. Ieu kai-kaina tiasa dimanfaatkeun kanggo kandang. Pemirsa China kuat ka itu ageng kene di kali dia mah. Non habis dari mana non? Habis dari Kebun siapa? kakek. Mau bikin apa nanti di kebun teh? Bikin Kandang domba. Biar banyak dombanya ya. Ya itu pemirsa atur nuhun. Nyungkeun pidoana sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.